Oke Sobat Motekar ataupun jejak Iput Motekar. Nah kali ini saya akan membuat konten di mana saya lagi mengikuti perjalanan Pak Ustadz Nana Gerhana. Di mana saya sekarang lagi ada di posisi perbatasan ya. Perbatasan antara Cianjur sama eta anjir ciga ieu ciga teu kajero mayaan audiona. Geus. Oh, geus bae antepkeun we. Dan kebetulan saya lagi ada di posisi antara perbatasan Cianjur dan Sukabumi, Cianjur Selatan dan Sukabumi Selatan juga. Yang disebut namanya itu kan ditutup naon teh? Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjurnya. Tah itu pas mentas jambatan itu Kabupaten Sukabumi. Nah, kebetulan untuk hari ini hari Sabtu tepatnya tanggal 26 April ya 2025 saya mengikuti perjalanan Pak Ustadz Nana di mana Pak Ustadz Nana akan bertausiah di kawasan Sagaranten Sukabumi. Nah, dan ini Bray saya membuat konten tidak dieditnya jadi full konten teh jadi mah saeulegeunyeurna ya konten full. Jadi ieu teh perbatasan antara Cianjur jeung Sukabumi Bray. Tah salah sahijina ieu geus hiu Bray, tinggali Bray ka dieu Bray. Bray ieu teh aya salah sahiji jembatannya, perbedaanna jembatanna teh naon teh Bray? Sukabumi Cianjur Bray. Halusnya ieu mataharina jadi highlightnya. Hah? Jadi Bray moal di ieu nya moal diedit ya video reel di mana saya membuat konten video reel shoot lah istilahnya real shoot. Nah Bray, ieu Cianjur Bray, itu Sukabumi Bray, tapi jembatan teh di ditu aya jembatan, di dia jembatan. Jadi jembatanana dua Bray. Jembatan lama ciga nama itu jembatan lama. Jadi baheula jembatanana masih kena leutik Bray. Jembatanana leutik. Nah, itu jembatanana ayeuna mah karena geus merdeka meuh antara Cianjur jeung Sukabumi teh jembatanana jadi gede. Jadi ieu bisa jalur selatannya. Jadi saya di Kabupaten Bandung menuju Sukabumi itu bisa jalur Cianjur Selatan, lebih tepatnya dari sananya Ciwidey, Cipelah, Pagelaran sampai ieu teh naon tadi itu teh? Cianjur Selatan naon sih teh itu? Hah? Oh, Sukamukti. Jeung susukanana ieu Bray gede Bray, ka dieu tinggali Bray. Urang nyeun video reel tapi urang ieu mudah-mudahan buat teman-teman semua suka dengan video ini ya. Ya Bray, tinggali Bray. Jadi walunganana beureum Bray. Cigana mah di ditu aya nu ngojay. Itu. Kiruh gitu caina cigana aya nu ngojay. Euy nu ngojayna cigana mah ieu naon teh nu galalede teh naon sebenarnya teh? Anu sok nu gede teh geuning naon teh? Buah elai dus ciga gajah teh tapi gede geuning naon sok ngojay teh. Ciga mah ku Daniel ke ngararojay di ditu. Jadi ku Daniel ke ngararojay di ditu di Walungan. Jadi kiruh walunganna teh. Nah, gitu Bray. Jadi semoga kalian suka dengan video reel saya dan ini adalah salah satu dijieunkeun galerinya. Jadi kurang teu diedit videona teh. Jadi resep kudu resep we lah. Pokoknya mah ikuti terus perjalanan jejak Iput Motekar dan di sini perbatasan aya naonnya itu goongnya. Ingin tuturkan urang bah. Tuturkan urang. Aya goong Bray. Bang ieu urang di Sukabumi. Ayeuna urang ka Cianjur deui ieu.